Di mana posisi bos? Di gunung. Kebon mana iya? Kebon akar. Iya jam 2 kayak balik kumaha iya? Tur. Jam 2 kayak balik ieu nya. Heeh. Ban getol. Bener getolan euy Pak Dedi ieu mah getolan budak teh ya. Jam 2 kayak balik di kebon Pak Dedi. Tadi atuh melong heula. Mantap. Mantap. Daekan bener budak teh mah euy. Mau jadi gini dibawa ke barat teh maneh mah. Mau jadi udah daek kieu mah tuh. Jauh keneh Gi. Jauh. Kalau lah ya balik jam 3 we Gi. Oh.